Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah dan hikmah. Hikayat dua jelma anu ngalalau. Diriwayatkeun aya dua jalma, jalma mukmin jeung jalma anu kafir. Rek ngarungkuk atawa nguseup atawa ngajaring lauk. Jalma kafir mah sok nyebut-nyebut pangeran, mun rek ngalauk teh anu dianggap kumanehanana. Memang sarta loba beunanganana. Jeung ari jalma mukmin mah sok nyebut-nyebut asma Allah Ta'ala. Cuman tapi henteu bebeunangan. Ngan geus burit meunang lauk hiji kitu oge leupas deui. Geus kitu terus geulik leupas deui naon laukna. Ku sabab kitu malaikat anu marengan jalma mukmin karunyangan dina waktuna terus munggah ka langit ku Allah Subhanahu wa ta'ala ditembongkeun tempatna. Naon jalma mukmin teh engke maneh mah di surga. Saur malaikat demi Allah tematak madarat sagala musibah anu kena ka manehna sabadana manehanana datang ka ieu tempat. Terus ningali di tempateunana jalma kafir mah nyaeta di neraka. Saur malaikat demi Allah tematak ngabeungharkeun ka jalma kafir sagala kabungahan dunyana sabada manehna balik ka ieu tempat. Nah, dari cerita yang pendek ini kita ambil pelajaran yang sangat baik sekali, apalagi kita sebagai kaum muslimin wa muslimat dimanapun berada, yakni kita harus berbaik sangka atau husnuzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena berbaik sangka ini adalah titik terakhir bagi kita sebagai umat muslim-muslimat. Karena di dalam rukun iman pun itu wajib dan harus kita taati dan yakini. Wa khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala, baik maupun buruk, khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala, yakni dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan di dalam kehidupan berbagai macam-macam pandangan. Ada baik yakni baik, ada buruk yakni buruk. Ada baik tapi di sisi lain ada buruk. Ada buruk tapi di sisi lain ada baik. Maka seyogianya kita bersama-sama selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap ujian dan cobaan di dalam dunia ini pastilah ada. Bahasanya kalau orang-orang terdahulu moal aya gunung lamun tanjakan, moal disebut laut mun ombakan, moal disebut hirup nyaeta lamun teu aya hujan jeung cobaan. Sadayana bakal dicoba jeung diuji sesuai kadarna jeung kodarna. Anu akhirna bakal selesai eta solusi lamun mun tayangkeun ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.